abu tinggal ini jepongan gitu setet tuh. Sok turutan ke dia. Satu acan orang mapak kan itu kapayunan Bapak Sembis orang tepungan heula dunungan orang ieu di palihan pangker oge alhamdulillah itu dunungan orang oge parantos diapi ku sadayana ta ieu Bapak aku sateka dieu di mana rekaman ta ieu teh ibu bapak wargi sadayana ieu rombongan anu orang sukan bodas hideung teh ieu teh nyaeta para WP Hidayah Galuh pakarsa Ibu Hajah Yus selaku ibu kepala sekolah alhamdulillah parantos ngiring dede ngiring ayub karena ieu acara janten alhamdulillah itu pangrojong gitu nya oge ka warga anu sanesna mangga pilih aya anu minat ngerasakeun gabung sareng simkuring sabaraha kanca di atas nami PKBM Hidayah Galuh mangga diatos ku sabaraha kanca di dieu nya ayo urang bagiakeun aku. Assalamualaikum sepuh sumangga ayeuna parantos waktosna urang papak bagiakeun para tatamu urang anu parantos suri mangga mangga para wewe tiasa ngiring pajer ngiring napi bis dan semangga salendang anu kahiji disanggakeun ka Bapak Sekdis di Sukora Kabupaten Ciamis diteraskeun ka Bapak Ketua BP 2D Kabupaten Ciamis diteraskeun ka Bapak Latif Adi Wijaya Kasempatan disanggakeun ka perwakilan di Dinas Pariwisata Bapak Deden oge aya alhamdulillah aturan wilujeng sumri kangge salajengna Bapak Camat Sindang Kasih Pangarsa Pak Camat oge aya alhamdulillah salajengna perwakilan di Dewan Kebudayaan Bapak Dewan di Kebudayaan Kabupaten Ciamis alhamdulillah oge hadir Kang hadir paling
senantiasa hadir oke aturan. Salajengna Bapak Babi Desa Babi Bapak Babinsa angka di haturan alhamdulillah pengen tiasa sumping oge anjeuna ya terakhir pada Bapak Babinsa enggak dimangker ayo alhamdulillah aya anjeuna oge alhamdulillah tiasa sumping kaya pertempatan aturan ini teh sumping nuhun ka panitia adat Bugis di situs Padang anu parantos paparin soalna kage sadajengna sumangga urang sasangan balik-balik ka Padaleun ka situs Gunung Padang patilasan yang pusaka ajang Sukasi maka Bapak Lengser Gerak canda iya sadayana perasaan kehormatan urang Bapak Ngapujang bermaksudan lan asal